Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisa asyaru fi dzikri khuruji ruhi minal badani. Bab anu ka-15 tina kitab Daqaiqul Akhbar nyaeta nyerioskeun tentang peristiwa-peristiwa anu bakal dialami ku seseorang ketika ruhna keluar tina badana. Wa fil khabari sareng dicarioskeun dina sebuah khabar idza waqa'al abdu fin naja'i, di mana-mana parantos tiba seseorang mengalami sakaratul maut, habasa lisanuhu, maka lisanna bakal ditahan, teu bisaeun ngomong, moal bisa nyarita. Wa dakhala alaihi arba'atun minal malaikati, kemudian bakal aya 4 malaikat manggihan ka eta si jalma anu keur sakaratul maut. Fayaqulul awwalu, teras nyarios malaikat anu kahiji, assalamu alaikum, ana muwakkalun birizqika. Assalamu alaikum wahai ruh anu rek dicabut tina badana, nepangkeun yeuh kaula teh nyaeta malaikat anu selama ieu ditugaskeun pikeun ngurus rizki anjeun. Talabtu fil ardi syaraqan wa guruban, kaula geus neangan di bumi di sebelah timur nepi ka sebelah barat. Fama wajadtu min rizqika luqmatan, maka kaulah sama sakali teu manggihan rizki jang anjeun sanajan sahuap. Dakhalatis sa'atu, kusabab kitu maka ayeuna geus tiba saatna anjeun keluar ti alam dunia. Berarti selama urang hirup di alam dunia teh aya malaikat anu bertugas pikeun nyampaikeun rizki-rizki ka urang. Ialah salah satu bentuk kanyaah Allah ka seluruh makhlukna. Ngan urang sebagai makhlukna terkadang kasieunan teuing, sieun teu meunang rizki, nepi ka urang jungkir balik neangan rizki. Belaan nipu, belaan nyolong, belaan korupsi, kusabab sieun teu meunang rizki. Padahal numutkeun ieu riwayat seluruh makhluk eta dibarengi jeung seorang malaikat anu bertugas pikeun ngatur rizkina. Summa yadkhulus sani, kemudian asup deui datang deui malaikat anu kadua. Fayaqulu, kemudian ngucap ieu malaikat, assalamu alaikum, wa ana muwakkalun bisyurabika minal ma'i wa ghairihi. Yeuh kaula oge kanyahokeun ku anjeun, kaula teh malaikat anu ditugaskeun ku Allah pikeun ngatur, pikeun ngurus minuman anjeun berupa cai jeung nu lain-lainna. Cai kopi, cai susu, meureun sagala cai eta geus aya nu ngatur. Masyaallah. Talabtu fil ardi syaraqan wa guruban, fama wajadtu laka syurbatan minal ma'i. Kaula geus kaditu ka dieu ti timur nepi ka barat neangan cai jang anjeun, teu manggih sakaclak oge cai jang anjeun. Qorubatis sa'atu, berarti ieu teh tanda
bahwa anjeun teh geus deukeut kana ajal, geus deukeut kana maut. Summa yadkhulus salisu fayaqulus salamu alaikum. Kemudian lebet deui nyamperkeun deui malaikat anu katilu bari sarua jeung tadi ngucapkeun assalamu alaikum. Wa ana muwakkalun bi anfasika. Kaula ye anu ngatur napas-napas anjeun. Si horeng napas urang ge diatur. Setiap hembusan napas eta geus diatur ku Allah. Jeung setiap hembusan napas pasti bakal dipenta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Summa yadkhulur rabi'u. Kemudian lebet deui nyamperkeun deui malaikat anu kaopat. Fayaqulus salamu alaikum. Teras ngucap deui assalamu alaikum. Wa ana muakkalun bi ajalika. Kaula ieu anu ngatur batas akhir anjeun. Talabtu fil ardi syaraqan wa guruban fama wajadtu laka sa'atan. Kaula geus neangan ka ditu ka dieu waktu jang anjeun. Ternyata eueuh geus beak waktu jang anjeun sanajan sadetik oge eueuh deui waktu. Summa yadkhulu alaihi al-kiramul katibun anil yamini wa anis shimali. Kemudian nyamperkeun deui ka eta si hamba anu keur sakaratul maut ya malaikat kiramal katibin ti belah kiri jeung ti sebelah kanan. Fayaqulu man fil yamini assalamu alaik. Kemudian eta malaikat kiramal katibin tianu sabelah kanan mengucap assalamu alaik. Ana muwakkalun bihasanatik. Kaula ieu anu salama ieu nyatetkeun amal-amal kasayan anjeun sawaktu hirup di dunia. Nu matak geus teu kudu dicaritakeun ka batur lamun urang berbuat kahadian teh. Naon sebabna? Setiap kebaikan anu ku urang dilakukeun harita keneh kontan aya nu nuliskeun, geus teu kudu loba carita, teu kudu pamer. Fayakhruju sahifatan bayda'a. Kemudian ieu malaikat pencatat kebaikan teh ngaluarkeun lembaran anu putih. Faya'raduha alaihi. Kemudian ieu lembaran putih teh diasongkeun ka jalma nu keur sakaratul maut. Fayaqulu undur ila a'malik. Teras nyarios ieu malak anu nyatetkeun kebaikan teh, heugera tingali ku anjeun yeuh amal-amal kebaikan anjeun ketika di alam dunia. Fa inda dzalika yafrahu wa yanshudu. Maka ketika ieu ruh ningali amal-amal kebaikanana ngarasa bungah jeung bersemangat untuk menghadapi kematian. Beruntunglah orang-orang anu selama hidupna selalu berbuat baik dibarengi dengan keikhlasan. Mudah-mudahan urang oge selalu diberikan amal-amal yang baik dibarengi dengan keikhlasan, sehingga ketika urang di detik-detik akhir hidup urang, ketika dicabut nyawa teh semangat jeung gembira menghadapi kematian. Wa yaqulu man fis simali. Kemudian nyarios malaikat anu aya di sebelah kirina, assalamu alaik, ana muwakkalun ala sayyiat. Hei jalma nu keur sakarat,
kaula ieu nu salama ieu nuliskeun amal-amal jorek araranjeun. Kaula nu salama ieu nuliskeun maksiat-maksiat araranjeun. Fayakhruju sahifatan saudaa, kemudian ieu malaikat ngaluarkeun lembaran anu hideung. Faya'raduha alaihi, kemudian diasongkeun ka ieu si hamba nu keur sakaratul maut. Fayaqulu undur ilaiha, teras ngucap ieu malaikat tampo taku maneh. Ieu catatan-catatan amal anu jore ketika anjeun waktu di dunia. Fa inda dzalika yasilu uruquhu, maka sawaktos ieu jalma anu keur sakaratul maut teh nempo catatan-catatan amal jorena, ngucurlah kesang ti ieu si hamba. Summayan duru yaminan, terus ieu si hamba teh ningali ke sebelah kanan, wasimalan, terus ke sebelah kiri. Culang cileung mentakan kan lamun orang ningali nuker rek maut kitu, ret ka belah kiri, ret ka belah kanan. Kunaon si eta teh? Khaufan min qiraati shahifah, karena ngarasa sieun kusabab manehna geus maca lembaran-lembaran catatan amal beliau. Faya'madul malaku, ketika ieu si jelema anu loba dosana teh rurat teret kaditu ka dieu jiga nu pura-pura teu hayang maca kana catatan amal jorena, malaikat jengkel nu pokayaan kitu ambek. Fayulqiha alal siwadat, kemudian ieu lembaran jorek teh lembaran catatan amal maksiat teh dibabetkeun ku malaikat ka deukeut manehanana. Summayan soriful malak, kemudian ieu malaikat indit ninggalkeun ieu si hamba nu keur sakaratul maut. Fayadkhulu malakul mauti, kemudian saparantosna kitu asuplah malakal maut manggihan ieu jalma anu rek dieksekusi ku malaikat maut. Wa ayyaminihi malaikatur rahmah, ieu malaikat maut teh dibarengi ku malaikat rahmah di sebelah kanana. Wa ayyasarihi malaikatul adabi, jeung di sebelah kirina digiring ku malaikat adab. Faminhum, maka di antara sebagian jalma-jalma nu dicabut nyawana teh may yajdabur ruhu jadban, aya anu ditarik setarik-tarikna ieu si ruhna. Masyaallah. Wa minhum may yanzi'u naz'an, sing di antara jalma nu ditarik nu dicabut nyawana teh aya anu dicabut dengan keras. Wa minhum may yanshitu nashton, tapi sebagian deui jalma-jalma aya anu dicabut nyawana dengan lemah lembut, penuh dengan kasih sayang. Kejadian eta ku Allah diabadikeun dina Al-Qur'an supaya jalma-jalma teh inget terus-terusan, ulah ngan saukur dibaca doang. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat-malaikat anu nyabut nyawa dengan sekeras-kerasna, sareng demi malaikat-malaikat anu nyabut nyawa dengan lemah lembut.
Atuarikah yang mau orang oge dicabut dengan lalaunan dengan penuh kasih sayang. Aduh, panikmat merenang. Ngan kadang-kadang sok sesuai jeung kalakuan. Ari sakarat hayang nikmat, ari hirup loba maksiat, boloon paneteun kitu. Ada selieur. Namun ingat ka dieu, ye ngaji sebenarnya geus rada eungap. Nah make eungap sebab sok sieun ketika sim kuring nyarioskeun azab, nyarikcakeun siksa, si horeng kuring nu bakal disiksa teh. Naudzubillah min dzalik ya Allah. Ari kahayang mah nikmat we dunia akhirat. Tapi kan urang teu nyaho. Teu nyaho akhir hayat urang bakal kumaha. Urang hanya sekedar berharap jeung berusaha hayang mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza balagatil hulquma maka sawaktos ieu ruh nepi ka tenggorokan ya'khudhu malakul mauti ruhahu kemudian nyabut ya malakal maut teh kana ruhna ya si hamba nu keur sakaratul maut teh. Fa in kana min ahli sa'adati maka lamun ieu anu dicabut ruh teh termasuk jalma-jalma anu bahagia, nada malaikatur rahmah maka bakal ngagero malaikat rahmah. Wa in kana min ahli syaqawah tapi sabalikna lamun ieu jalma nu keur dicabut nyawa teh golongan jalma-jalma anu cilaka, nada malaikatul adabi maka bakal ngagero ieu malaikat adab teh. Fatahudul malaikatur ruha kemudian ieu malaikat teh nyabut kana ruhna si hamba. Fataruju biha ila hadrati rabbil alamin kemudian ieu ruh dibawalah ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. In kana min ahli sa'adah maka lamun ieu ruh termasuk golongan jalma-jalma nu bahagia fayaqulullah maka Allah bakal nyarios irji'uha ila badaniha balikeun deui ieu ruh ka badanna si hamba hatta tandura ma yakunu min jasadi supaya ieu ruh teh bisa nyaksian kana perkara anu terjadi kana jasadna eta si hamba. Summa tuhbitul malaikatu kemudian turun deulah ieu malaikat wa ma'ahumur ruhu bari mawa ieu ruh teh fayad'unaha fi wasatid dari kemudian ieu ruh teh disimpen di tengah imahna eta si ruh nu geus pae. Fayanzuru man yahzunu alaihi kemudian ieu si mayit teh nonton lalajo jelema-jelema nu keur sedih nyengcerikan jasadna. Aduh ya Allah kabayang. Wa man la yahzanu alaihi jeung ieu ge nempos si ruh teh ka jelema saha wae si nu teu sedih ka aing bae suwe amat ya aing mun bae sedih pamal sih. Geus menika puas ka aing teh. Fayanduru man yahzanu alaihi kemudian ieu ruh teh bisa ningali ka jelema-jelema anu keur nyengcerikan kana jasadna ku sabab geus pae.
wa man la yahzanu alaihi jeung bisa nyaksian ka jelema-jelema anu henteu sedih kana mautna ieu si hamba wa huwa la yutikul kalama tapi ieu si ruh teh teu bisaeun ngomong nampokeun meureun jasad urang keur digugulung ku anak ku pamajikan teh ieu ruh meningalikeun ieu masih anu sedih nempo urang maot ih geuning si ieu mah kalaka atoheun nempo urang paeh teh goblok amat nya aya wae pan jelema lamun ayeuna maot teh emprot euy syukur sia maot euy aya kitu tah eta teh padahal katingali ku ruhna summa tusayyul janazata ila qabrihi kemudian ieu ruh teh milu nuturkeun ngiringkeun jasad manehanna sorangan nepi ka kuburna Allahu akbar kabayang ke ruh urang ngagiringkeun awak urang digogotong ku batur lamun aya nu ngagotong tadi aduh mun aing paeh bo aya bo eueuh nu daek ngagotong ka urang ya Allah ya Rabb sawaktos jasad dikuburkeun ka liang lahat fayamurullahu ta'ala ay ya'udar ruhu ila jasadi kama kana fid dunya kemudian Allah marentahkeun supaya ngabalikeun deui ieu ruh kana jasadna sakumaha baheula waktu keur di dunia dihirupkeun deui geus dikubur waktu lifatir riwayatu tapi pelebah dieu aya perbedaan riwayat mengenai pengembalian ruh ke jasad waktu keur dikubur ieu aya perbedaan riwayat qala ba'duhum yaj'alur ruha fi jasadihi kama kan summa yajlisu wa yus'al aya sebagian ulama anu nyarioskeun bahwa Allah nempatkeun ruh eta si jalma nu maot ya ka jero jasadna si hamba seperti waktu keur di dunia terus ieu si hamba engke bakal didiukeun di jero kuburna jeung bakal ditanya ku malaikat munkar nakir wa qala ba'duhum aya deui sebagian ulama nu berpendapat yakunu su'alu lirruhi duna jasadi bahwa ketika ditanya kumun karena kirteh hanya ruhna doang tanpa jeung jasadna wa qala ba'duhum sareng aya di sebagian pendapat yadkhulur ruhu fi jasadihi ila sadrihi diasupkeun deui ruh teh ka jasadna ngan nepi ka dadana doang untuk menjawab pertanyaan munkar nakir wa qala al-akharun jeung sebagian deui ulama nu sanesna yakunu baina jasadihi wa kafanihi aya nu berpendapat bahwa ruh teh disimpen di antara jasad sareng boehna sareng kain kapanna wa fi kulli dzalika qad ja'atil asar nah pendapat-pendapat anu tadi perbedaan tentang asupna ruh kana jasad eta teh menurut asar menurut sebagian pendapat para sahabat sareng para ulama was sahihu inda ahlil ilmi nah ari anu sahih menurut pendapat ahli ilmu ayyukirral abdu bi'adabil qabri wala yastagilu bikaifiyatihi jadi menurut pendapat sahih mah geus urang mah yakini bae bahwa di jero kubur teh aya siksa kubur jeung nikmat kubur teu kudu riweuh mikiran
kumaha carana ditanyana engke we rasakeun ku masing-masing di jero kubur. Nah etalah jadi nu penting ti dieu urang yakin bahwa di jero kubur teh aya nikmat jeung siksa tergantung amalna seseorang. Qala al-faqihu rahimahullah wallahu a'lamu bissawab.